seni padalangan mere contoh jeung atikan ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan jadi juru imah mana urang hariwang ieu di barek hujan urang hariwang ya hari pan ma abi aduh ini ma abi Haja Eker pencipta lagu ayam kongkong. Iya lamun rek hujan pan sok hariwangna teh indung mah sinana teh ku angin ku petir guludug gitu gelap sok ngizin hariwang ka Cidaeung hariwangna teh udah pan di imah di ditu pan loba tatangkalan bangsa tangkal kalapa tangkal abu anu kitu ngan gagasan ti pamarentahan bisi aya hujan angin kitu kieu keur ngajaga keamanan jadi nu aya tatangkalan nu deukeut ka imah mah perlu ditebang atuh ya jadi pibahayakakeun bisi nyirakakeun deket imah mang kita kain urang nih ka imah batur kudu ngagantian eta perlu ayeuna rek penembangan penembangan orang maksudna teh nanyakeun eta kai anu pipireun-pipireun bangsa ning deket imah kunaon pangna ditebangnya pangna ditebang dikudukeun ami ngajaga keamanan bisi aya tangkal bru ka imah bisi ngabahayakeun kunaon pangna ditebang pangna ditebang kumaha eta kunaon nita ka tukang sensor dituar ditebang bayakeun nah teu ngarti urang mah nanyakeun teh pangna ditebang kumaha eta pangna ditebang sanggup akang ngarabut tangkal jati jeung tangkal mahoni nu sakitu gedena ning si atuh pikiran teh butak-butak teuing nyamureun di sensor ditebang maksud teh urang lain kitu ieu maksud teh pangna ti tadi tebang teh meureunna da lamun dicabutan mah hiji-hiji moal kaduga atuh urang nanya ke setet kitu akang suku apa nih kerang bae aing mah euy urang nanya ke setet kunaon pangna ditebang meureun da dicabut mah liat atuh rek sanggup akang ngarabut tangkal mahoni rek sanggup ya moal atuh ngarabut tangkal sampo ge urang kalah ka keun ulah teh gagaro ku urang gagaro mah atuh atuh mah atuh nu urang panggarokeun atuh nu urang panggarokeun bujur tah lah najis teuing kemana ayeuna mana we mana mari ini sok kadu koyoyon bae modelna teh ih dadah